Arios. Naon? Ngomong. Ngomong naon? Sanuk-sanuk tuh warga masyarakat di dia kapahajat karena yaga tinggal itu di daerah ya memang. Nah, ulang nyerakeun. Nyerakeun naon pan euy mah ngahajam mun mati ka dieu teh. Oh, ieu teh jauh-jauh datang Bapak Rujak teh ieu. Bapak Rujak geus teh. Muhajat. Bapak Ujak teh Rujak sama. Bapak Ujak kata teh. Ayeuna mah halodo babada poe. Entong mane mah sok loba pamenta hujan cenah. Astagfirullahaladzim. Eta mah hujan. Ai mane torek? Saha? Mane? Heeh. Ih amit-amit. Amit-amit seperti nyambung wae atuh ngomong teh. Ai mane torek? Saha? Mane? Heuh mane? Atuh pokokna teh aing. Oh itu. Nah jadi terbalik gitu ah. Cing, aya gangguan deh jadi di belakang tuh ieu. Ari mane ngomong naon? Udah ganti balikeun HF ya, balikeun. Ari uing torek. Saha? Uing. Allahu Akbar saya teh geus nyanyi geus ngomong teh torek. Sama teh pernah kitu ngadege aing mah. Ini ngomong eleh ini. Usaha nu hayang eleh. Bisa ini pewot. Mana demplu? Bisa si petowot. Mana betekok? Sama dibalik-balikan ngomong teh. Ya teh dibalikeun mah tutu. Lain gitu maksud leuing mah. Nya. Buka acara nasa tadinya. Allahu Akbar. Ya urang teh jeung rame. Ganada. Heeh. Rame. Rame. Arme dan rame sama di mana? Arme gadana. Heeh, tah teh urang teh datang ka dieu derema nyareng ngira-ngira aingnya. Ngira-ngira kumaha pan peureun mati geus naik kana panggung. Heeh, geus naik kana panggung malahan diaturna ke ku Bapak Hajat. Wah, ayeuna geus na panggung dipersilahkeun. Buka acarana kumaha. Bedegong toloas siang ngirakeun. Sedang bedegong kumaha tengah aing mah ieu. Mah datang jauh ka dieu ke geus kana panggung kumane arek di era-era. Era-era kumaha? Cek mane sok cenah magrang buka calana. Buka acarana lain buka calana. Oh, buka calana mah era atuh sok teh. Oh buka acara. Ngomong. Ngomong. Oh, gitu ngarti sama gitu. Ngomong naon? Naon bahasa mah nu ngartieun batur. Anu ngartieun batur mah ngomong bahasa naon? Oh, ya Allah, itu duduaan ditarik ngalkeun. Atuh kan bae mah keur hadimuan eta teh. Eca kadenya yo. Naon? Lain muni abung sina panganten dari tinggalkeun duaan. Oh, begitu. Padahal yo daripada dirinya ka kamar cing. What? Sama urang sama maksudnya. Ya ya waktuna dijual. Terus Rasa ayeuna. Naon? aya Bapak Bapak saha? pimpinan. Oh, Bapak pimpinan? Heeh. Oh, iya grup ieu. Oh. Anu mana ieu teh? Tuh godegna jangotna. Lain dode ge jual kana masker. Oh, masker. Oh, nya tawin mah sok salah si kuing teh kamari ke nempon ini nagano hidung bae teh ini jangotan. Masker kana ge jual. Oh, nya. Halus maneh mah menuruti naon mengikuti aturan pemerintah. Naon teh? Prokes. Prokes. Heeh. Oh, prokes teh singkatan. Eta nyawa teh prokes. Pro, Pro, to, to, kol. kol, Hiji kan? lauk. Jauh-jauh nih. Protokol kesehatan. Oh, eta teh. Halus maneh. Nya eta urang teh masih kene dina kaayaan. Raringrang. Raringrang kumaha itu raringrang kumaha teh ngarti. Jadi dawing teh tadi teh datang ka dieu teh culang cileuk. Naon nyangan cokoteun secuan cileun teh. Aing ngangan cokoteun. Nyangan naon itu culang cileun? Tapi nempu we aya panggung gebog. Oh gebog. Heueuh. Naon maksudna gebog teh? Pengalaman. Gur beunah-beunah we eta mah teh higel. Oh, adipek. Trit cenah. Tukang parkir. Lain. Naon atuh? Wasit. Oh, pada mau mereka memepol lagi juga sih. Tapi mudah-mudahan urang mah dibere kalancaran. Kalancaran alhamdulillahnya Nah, Pak ieu ya, teh mohon. para seniman teh asa tersisihkan. Asa tersisihkan. Tapi alhamdulillah ku jalan lantaran Bapak Ujat misterius. Mohon. Mulem ke para seniman eta teh sarua nusung nyerambung. Alhamdulillah mah teu meureun balik di dieu teh engke teh nyangu deui. Ade. Sama curhat luhur panggung dijual. Udah karunya teh kana yaga oge. Curhat nang medsos. Nang medsos mah aing ditewak. Oh, cara itu tuh. Nah, cara mana teh? Oh kenai. Cara si bon teh. Yo, tah alhamdulillah ieu teh nya cenah ceuk yaga teh cenah. Teh ceuk manehna teh kenai cenah euy mah dibayar saeutik nu penting mah mangu.
Ai baheula mah teu bae cenah mah tadi bayar yang penting manggung yang penting kan aya upload deuneun cenah. Ulah di naon ulah disebutkeun naon. Tapi aya mah ulah mah ulah. Engke pokona mah hegae arek pararoto mah hegae nya. Eueuh nu ngalarang arek foto mah ayeuna foto pek upload ku maneh isukan. Iyo hajatan tahun depan gitu. Wah aja mah. Siapa kenapa ikut ke saya dari hajatan kamu kira aya. Daripada pi omongan. Jadi imah teh kudu bubukan. Sok buka heula kumaha kan atuh sambung. Kunaon? Bahasa naon itu mingen kan? Bahasana gitu. Ari do ceu pangistro ge cenah mah cenah naon deui cenah bahasa mah nu penting mah dingarti ku masyarakat. Oh asal ulah sinir sampir. Jadi bahasa naon? Bahasa naon lah kalinya sok. Bahasa naon wae? Oh mana bisa bahasa naon gitu. Ari mah bahasa naon wae bisa. Hah? Bahasa naon wae? Gagas semua lagi teuing. Kamu mah sampai bisa bahasa naon wae, bahasa Inggris bisa ngomong? Bahasa Inggris? I can speak English. Terus? Little by little. Betul. Artinya? Mage biasa bahasa Inggris tapi wet. Oh, maklum diajar lagi sekolah. Iya. Tapi teu percaya aing ngomong bahasa Inggris teu ya. Oh, aing teh tes lah coba kuing. Ari hiji sabaya bahasa Inggris naon? One. Tapi bener sana. Hiji bahasa Inggrisna? One. Ari dua? One. Betul. Hiji bahasa Inggrisna naon? One. Ari dua? One. Sama jadi one tuh, jos teh. Maneh nu tolol. Ari hiji tadi naon? Oh, one. Ari hiji? One. One jeung one. Wayo. Tolol. Ari 10. Luhuan. Ari 100. Tusuan. Ari 1000. Buawan. Sama maksud ini diajar di mana? Wah, Ai mamah bahasa Inggris naon? ayak ini? Mamah bahasa Inggris Mother. Mama. Mother. Ari bapak. Father. Ari aki. Kider. Ari alo. Daughter. Sakeluarga. Saider. Siapa mau kana mimiti ada dari kabeh. Tidak. Sekalinya. Eta we mah cenah ceu Pak Ujat cenah mah cenah. Ojat. Pangajarkeun di dieu cenah ieu we spesial cenah kangge warga masyarakat. Oh, pangajarkeun naon itu hadah ho, kolot merenya mah. Bahasa cenah. Bahasa naon? Ai eta we cenah make bahasa Arab cenah. Lu bisa bahasa Arab gitu? Heeh. Cepah aja. Bisa bahasa Arab? Heeh. Cepah yang adanya euing lamun heueuh mah pinter ngomong bahasa Arab. Ada mah bisa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tah itu salam heula gitu. Watariku wacapai watakuyah ya. Hadina naon mah? Ditarik dicapa anakna aya kuyah. Siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Man Quraisyin fil butuni lapin. Terus? Maka ninas. Wa man husni fitiq qarai. Asa malam Jumaah. Dina Jumaah Kliwon. Hadapan mau merendah dengan eta jadi para biasa gitu. Min umakola. Ayat ini. Waman husail hautu. Duh, mau dimandok kayaknya. Min umil kurbataini. Wa sunnati fil baiduri ajmanil baklil baladi fidaril butuni aslamut ba. Weh, hebat. Eta diajarkeun ke sama. Ujat. Ujat. Eta bisa anu ujat ngajarkeun bahasa. Beda beneran bahasana sagala bisa. Ai hartina naon teh? Artikeun. Atunya penerima teu ngarti borona. Gua artikeun. Artikeun. Bu ngarti teh dia, Bu. Betul. Artikeun tong. Nah, artikeun meh ngartieun teh. Tah, lamun ayeuna dihartikeun mudah-mudahan warga masyarakat dia ngalarti. Ai diartikeun pasti ngarti. Utawi nama bapak sareng ibu hajat. Benar. Panganten kudu ngarti lamun geus dihartikeun nya. Hartosna man Quraisyin fil butuni lapin. Eta sing saha-saha jalma anu karaos dina beuteung lapan. Semua jadi lapin teh laparnya. Makanin nas. Makanlah nasi. Sangut ya. Wa man husni fitiq qarai. Jeung saha-saha jalma anu ngarasa haus dina ti korona. Min umakola. Minumlah Coca-Cola. Tak kudu kayak minum Coca-Cola haus
aja aku age loba. Apaan cek maneh hartikeun lamun geus dihartikeun sugane kahartieun kudu hajat. Si mah nyaho sama sinin sampir teuing. Lain sini sapir pacek maneh hartikeun ih amit-amit. Oh minum lah Coca-Cola sekali warung lagi jauh tuh mulai Coca-Cola moal dia. Wah, atuh tong Coca-Cola tuh atuh ganti atuh. Naon? Gua minum Coca-Cola ku Yakuli. Lamun Coca-Cola ku Yakul we. Sarua